Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, teu kudu lobaan, teu jadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, teu kudu lobaan, teu jadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Cep, udah aduh bisa mah. Wah, udah bisa mah. Cep, ada Cep, cepat amat. Yoi. Cep. Udah gula. Yuh. Wah, jadi ngenahan Cep yo. Nis duk. Aduh. Duy. Cep. Duy. Cep. Tak aduy kemah bawa. Cep. Malah nyanyi dina. Capek. Cepen aja patu duy, udah aduy. Cek enggak diudag, Cep. Kapiran mun teu beunang mah. Nyeri, Cep. Aduh sih. Pan aing sih, Cep. Ih, aing mah. Aing kesel ya, Cep. Kamari aing sebut tutung ku Yuyun. Durna uceng dah. Emang bener sih aduh mah tutung. Tek aja le. Pak. Abo. Pan sama gitu sih, Cep, ka aing. Jah. Kitu langan baper aduh mah. Bercanda, Duy. Duy, berteman mah ulah sok baperan gitu ah. Acep mah teresep boga babaturan baperan gitu, apalagi egois. Ih, embung Acep mah embung boga babaturan nu kitu. Acep kasep sampai ngembur aduy. Anu selalu aya dalam suka maupun duka. Anu terus dibanding-bandingkeun jeung sasaha. Pokokna nama Acep nomor wahed lah, pokokna nama wahed. Sarua aduy ge babaturan Acep nu paling bager jasa kajenting tutung ge. Ih, bebas lah Cep, terserah sia. Karena tiba candaan orang bakal lebih akrab, jeung orang bakal lebih nyaho karakter orang masing-masing. Bukan begitu, Acep Sunandar? Ceng, keur naon? Maka jelena keur naon teh? Keur di depan banget. Eta beungeutna rendertak. Ih, naon bae teh teh? Bercanda Kasep. Geus lah eta dak bikin belajar heula ka jero. Oke. Tuhan tunjukkan buiku ini eceng gondok teboga biasa. Duy, Acep keur ngalaki jeung deui itu. Cep keur imah serunya. Adi di dinya tah ngalah remis meniti kelekop aduy. Astagfirullahaladzim. Duy, suara nana tak? Tah, Duy. Di be Duy suara nata. Suara anak bangkong lapar eta mah kosna Cep. Tapi suarana kos di betik aduy sih. Aing lapar Cep, aing cendaa. Ih, cek Acep para bener Duy suara anak bangkong. Ada mah suara betik aduy. Si lapar tuh Cep. Ente Duy, tadi geus diganjel ku ketan jeung gehu karek beak opat. Abo, si mah Cep detik-detik horengan beuteungna kos balik toronton. Seuri deui. Geus lah hayu Cep, urang jalan jajablog. Aing beuteung aing lapar jasa yeuh. Di mana naon Cep? Atuh di mah Acep mah loba Duy. Aya rendang meja, aya sop bangku. Amun hayang anu garing mah aya tuh goreng lawang. Ih, saya mah Cep, serius atuh. Beuteung aing jeung usus geus ninjuan bae yeuh. Geus tuh ayo deui. Ayo. Yo. Tewe. Mereka kai. Canda Cep. Bi, di mana? Yo, di dieu. Ya, Bi, belanjana. Nuhun ya Yun. Bi.
Kek, bibi mari sahalan. Oh iya, terigu, bawang putih, cabe. Oke, bibi sih yes. Ay, teh bibi nan bae. Bibi, iyun keluarnya kau ceng. Ayun, bantuan uceng tuh, bari kenilepan banget nah. Ay, ta bibi mun ngomong, masa banget ditilepan? Bibi sih yes. Halah, sabar bibi. Ceng, ke sawah yuk. Gedeng ya hiji deui, kecerkan emak. Gerani, eta geus bebeja ka bibi. Bener yang sebebenya. Heuh, geus geran ayo ah. Cep. Nah si doi. Udah bantuan ye, ih kabur aja lemah atuh. Embung deui ah, amun urusan kieu mah ulah ngajak-ngajak Acep. Ih, gerana tuh ban betangis lapar ye, masih teu karunya ka aing. Ih, bung doi cek kudu ngaji ge. Pamali, mending urang meta bae. Ih, sama Cep kabur cuma datang ye. Ih, geraan. Buru. Gawekeun aing bahaya. Woi, cocodot. Orang sia. Keur ngising meureun wa. Ah, lo kan ngising di belakang aing. Loba jamban. Bukan Cep, cengen naon kan Avatar kabur datang. Ih, deui tapi Geus ayo. woi, ulah kabur sia. Api, air, udara. Ai, atau aing kunaon jelema cacingan. Deui, ulah kabur deui. Urang bebeja bae mah ku jelema. Tuh kan, aing ngelakuin jurus nyala urut. Woi, sekelar naon di belakang aing. Geus wa aing geus. Tua, tenan naon? Ieu wa tadi mah. Sia. Kaki kemari mata hampura bari curik-curik ka aing. Aing geus kokoreh hui aing di bae. Wah, geus ieu atuh. Oh wa, maaf wa, tua. Tah, tadi mah keur ulin jeung Acep di dinya. Alah, emang teh bingar-bingar sia ku aing diomongan di kamari ge. Geus wa, ngasal keun jasa sia. Wah, elah tuh, awas langsung. Lagi belakang aing lu tinggalan deh. Berang dilepasin suku siap gue. Awas, itu lepasin. Alah. Awas. Cep, Acep tinggalnya ka ditunya. Kayak adu nyumput lah ka dieu, kayak adu nyusul, oke? Aduh sih dengan masalah baik. Heeh tuh segera ka ditu lah. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Jodot. Mares ya. Budak lupa. Lau kan lu tuh geus lah. Ulah diudag lah aing mah. Kolot-kolot ge. Aing ge aing mah. Besok kamu tutupin dulu, kita pindah ke pelakan yang lain. Astagfirullahaladzim. Sia kunaon nu lompatan? Tua, dia mah lapar yang balik. Ai, teh jelema kunaon goa. Eset. Astagfirullahaladzim, hampir saja Acep nabrak kalian berdua. Cep, ndak mana sih buru-buru amat. Aduh, iya minci hana. Tadi aduh ngalahui kanyahoan ku waniran. Ay eta aduy malah nyokot hui waniran. Kanyahoan waniran magalak. Saha cenah maring hui? Ay tahana rada torek celina aduy hana aduy. Aduy, nu bener. Kara kemari Cep, aduy ngomong ke Hana lamun uling jentomo mah bandel. Rengannya na sorangan. Heh bener. Iya teh boga aing Cep, heuh bener-bener mah. Terus aduy na ka mana Cep?
Tadi adu lepat ka ditu, papi saja Woi, ngacep. cocodot. Woi, Cep, pesen sorangan doang. Batu saya cocodot mana? Wah, di ngesekolah lompatan bae. Ih, Sakieu mah aing ngorek keneh. lah bah lagu. Untung geus areueuh ge. Cicing sia dijieun pupuk tangkal hui kowe. Ujung dah, aman tai embe dijin pupuk. Ges wa, pan malah jadi gelut duaan. Ah, teu ngarti aing mah, pokoknya kudu beunang ta cocodot ku aing. Pukul dapat hui aing. Kamana sih Cep, batur sia? Hawa, Acep minta maaf. Acep diajakan ku aduy. Oh Cep, aing mah ada percaya ka sia mah. Eta cocodot lompat ke belah mana? Ke arah ditu wah tadi mah. Ah, emang cocodot. Ayo sirpu, pokoknya sih jangan angges siram tapi adat. Adat lagi kolotnya. Ayo Cep, samperkan karunya aduh. Ayo. Oh benar-benar. Ya deh segala iluan bae, siraman suplakan aing. Atuh lagian geus kolotnya lompatan bae. Jadi Aing lowong. harus kolot dia gagah. Lah gagah di mana? Sompong gitu ke. Ih, nabalan bae. Ayo masih yun, ih marah-marah baik. Kureh, di eta hui aing Geus, kok batok geus, pusing pegat teh koro udah tadat bae. Naon sih si ada tatan bae? sia nyuruh cocodot tonir. Oh, si Aduy. Geus baliknya nama tadi. Lan tewak atuh ku sia, talian sukuna. Hayu, siram bener, atuh bener, lamun bener, cekek-cekek bae beunggak aya halo mah. Astagfirullahaladzim, jangan sentuh aku pemali. Cie. Minci jangan nama ilunya. Ha bener-bener kan? Oh bener. Oh tuh. Ayo buruan, atuh ulah cekek. Enggak ada itu. Kita buru peot. Ribut bae. Jawab bae sia. Budak gua yang diomongan tengah dia ini meureun kamari. Kan? Kunaon? Nah, di sini. Naon deui si jeung si Aduy? Oh, aya naon deui wa jeung aduy. Ada naon dia baru bere nyaho ah. Ilun bae sia. Slow wa, oke. Wait, ulah ngegas bae sia jeung ngomong. Istighfar wa. Ah, babuk kowe kalau sianir ilun bae ti tadi. Galak bet dia Pak De. Geus, tenang Ran. Aing dek nanya bener-bener ya. Ayo sok gerananya, mangga. Waktu aing teh loba yo. Eta sia kunaon jeung si Aduy, Ran? Oh cocodot. Nyana kok koreh hui aing deui benir. Deuk kumaha teh nak aing. Karena kamari eta budak ka aing minta maaf, mah dicerik-cerik minta hampura. Orang yang tadi denge eta omongan aing. Wah budak meureun celina. Jadi gitu, Ran. Bener-bener hese ta budak diomongana tengah jeding. Emang mesti orok bangor mah hese emang. Nah, kesel kan sih ada yang lagi nir. Apalagi aing. Yang geus atuh sing tenang di alam sana, Ran. Nir, enggak bener atuh sia ngomong. Main geus pae. Maaf Ran, salah ngomong aing. Maksud aing sia ulah marah-marah bae, sing sabar Ran. Heeh. Mau didenge nir. Geus atuh, aing dek kapalakan aing heula. Esat. Wah, Acep ge lu sekalian nek balik. Olah, tadi ngegarap Udah kemana ya? Tenang dot. Ceng letakna. Terima teteh lain kan? Oh, teh lagi menjam pintas. patah hati bukan sifat lelaki. Tarik wa. Sia ceng, jangan ngeremeh badot. Ai, gitu amat sih wa. Banyak budak teu. Nyaho ceng, tadi itu menentu. Bener wa. Ceng, saha eta? Banget nama rada mirip mantan aing, ceng. Ieu mah teh uceng wa. Kenaon wa? Udah neng, hatiku bergetar seperti ada lini datang. Bisa bae wa. Lah, nges lah, gua ada kali itu nervous ya, nyilin lagi. Dadah wa. Ai, eta jelema jasa. Teteh di dada segala. Atuh dina lucu kos panglima perang. Balik teh, balik.
Panin yang budak mah. Kayak saya kenalkan anak. Halo, untuk YouTube-nya official Temulawak, jangan lupa untuk di komen, like, and subscribe, bro. Yang geus saturan sing tenang di alam sana. Singkat benar atau Nirsia ngomong. Oh, cocodot. Ba. Misalnya ada Oh iya, di rumah biasa. Jadi di dada Pepe. Atuh Dina lucu kas bangnya. Lunya udah kata gelatin. Dadah, Wak. Teneng. Hatiku bergetar seperti lini datang. patah nih. Iya, teh uceng, Wak. Gua pakai suara. Patah hati bukan sifat lelaki. Tuhan tunjuki. Atuh lagian hendak nyiram pelakan malah ngudak-ngudak adoy. Lain kuna naon kita bulak. Buset ditapin. Hei, Cep. Sesorangan doang, batur sama cocodot. Wah, di ngis kolotnya lompatan bae. Ih. Aduh ngomong ke Hana lamun ulin dan ngomong. Aduh. Aduh, nu bener. Karap kemari. Harap. Iya, karena kita mari. Minta maaf, aing minta hampura segala bari ceuring. Wah, aing dah hui anjing kok koreh di bae. Action. Action.